Upami urang tiasa ngahampura, hartosna urang parantos sumerah ka Gusti. Pamirsa, kecap ngahampura gampil diucapkeun tetapi salaresna sok sesah upami dilampahkeun. Kumargi urang masih ngagaduhan ego anu kiat. Upami urang tiasa ngahampura, hartosna urang parantos sumerah ka Gusti. Masrahkeun anu janten hak urang kangge ngambek, kangge nyeri hate disangakeun ka Gusti. Eta margina upami urang tiasa ngahampura kasalahan batur, urang parantos nampi sih kurnia Gusti nyaeta Gusti kumanten oge parantos rengsek ngahapunten ka urang. Kumargi kitu hayu urang diajar ngahampura. Sanaos ngahampura henteu gampang, tapi upami urang nganggo kakiatan Gusti, urang sadaya tiasa sareng sanggem ngahampura sanaos dina kaayaan anu mata teu raos. Nalangkungan kakiatan ti Gusti, urang sadaya tiasa ngahampura. Gusti Yesus ngaberkahan. Amin.